ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah zaman kiwai mah kenyataan. Kenyataan bukti eta sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak kerja. Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan gitu. Sampurasun rampes dakan niratangan demang dakan niratangan demang ewuh pakulingan rana ewuh pakulingan rana Kakang Semar nuhun Kakang Munget Kakang Sabda Palon Kakang Hurta Herto Kakang Ismaya nepi ka dibabat gitu bilih can aya anu ningaeun kaula kenging kaprihatinan sawarga Maniloka Kakang Semar lajang nyuhunkeun kamandang ti salira hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa kapatri ku pangarti kaula teh geuningan kalah tambah riweuh kayaan sawarga Maniloka teh katinggalna ari salira mah geuning istuning beberep ketekan we mangeh naon-naon kajadian teh tematak jadi arah jeung subaha kana diri eta teh naon parabotna make kudu kaget leres lamun teh mah kuring kaget reuwas jeung sajabana dari dunya eta teh mangrupakeun romantika kahirupan nu aya di alam marcapada ngan ari hate leutik pada tara ka bawah margi sadayana oge teu aya nu diaku lepas tina pengakuan mah kaituna ge bebas pamblas angine weser pangna nepi ka Nabi Adam digubrakeun ka alam dunya bongan dinya teh sawatara nyeun kasalahan ai dunya deui alam pana malahan aya oge nu nyaritakeun yen dunya teh panggung saniwara ai ruksakna manusia di alam marsapada di alam panggung saniwara teh pongana atuh bet nyieun nagara di jero nagara nyieun panggung di jero panggung
sidik ieu teh dunya teh panggung sanewara dar ngadeuhieun sinetron deui. Jadi sarakti nak kiai dengan ukur dina sinetron. Laras. Naon sababna nu matak moh agama, moh pelaturan negara, ulah dijieun kedok atuh. Ulah dijieun seremonial ukur, ulah dijieun negara dijieun negara, ulah dijieun sanewara dijieun sanewara. Saha-saha jalma anu mapadane atawa nandingan ka Allah eta musyrik hukumna dar jara di sutradara bari palsu. Lain soal sinetron nu dina TV ieu mah. Tapi eta dina kanyataanana loba panginitan keur melaan negara jeung bangsa tapi kaituna mah loba keur kepentingan pribadina ta eta anu jadi rusak mah anu jadi aut-autan teh anu matak jadi hareng-heng ku didengean teh leres numawi bring tara ka bawah ari ayeuna kuayana jabang tutuka maot margina salira dugi kabear budi teh naon sababna leres sabab di hareupeun urang aya kasusah teh di tukangna aya bunga. Setiap aya nanya pasti aya mudun. Dibalik jadian, dibalik ajab, dibalik musibah teh aya rahmat jeung pitulung. Ngan urang sararea diwajibkeun ikhtiar. Laras anu mawi kaula ngahaturanan linggih sampean oge mugawe ngiring doa restu mudah-mudahan eta jabang tutuka putra Nabi ma anu ayeuna nuju digemleng di kawasan di muka cing tiasa sapamulut tinuran sapada jati nekanan supaya aya jalan kaluarna ieu serangan ti sinaga persona anu mentak keukeuh menta widadari. Mudah-mudahan we, mudah-mudahan. Sok buktikeun we dina gawe. Ngaran-ngaran dewa jeung salira salaku ais pangampihna kabeh anu aya di sawarga ulah jadi anggota NATO. Pertahanan Organisasi Pertahanan Atlantik Utara Israel eta NATO dewek mah NATO naon no action talk only. Ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata, dan penting mah zaman kiwari mah kenyataan. Kenyataan eta tuh sedikit bicara banyak bekerja. Sedikit bicara banyak kerja. Hatur nuhun kana kamandang ti salira kasepuhan gitu. Jeung urang teh sanajan bari jeung dewa ulah boga rasa pinter. Ulah boga rasa pangkawasana. Sabab naon? Pangarti nu jadi siri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwuga eta kabeh helas nu faedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan. Leres. Ya.
Gauh lamun urang boga rasa pinter tah ngomong batur jeung ulah boga rasa terlambat dina neangan pengabdian atau migawe pengabdian ka Gusti nu kagungan dina ilmu sing ingat ilmu diturunkeun di dunia teh teu beda ti curug diteuleumkeun dina laut tah baseulna curug teh tah di dunia teh ilmu teh kan sakitu ngan saancelok nu matak di dieu ulah boga rasa geus pinuh ku ilmu jeung ku panalat geuning eta buktina mah anjeun sanajan Sang Hyang Patipati aya kasusah mah nganakeun urang teh makhluk aya wae kasusah geuning jeung make seuri ngaran-ngaran makhluk lepas tina pengakuan diri Regian hirup teh teu boga naon-naon nuhun Kakang Semar sawangsungna nggawe pangubarankeun Arjuna ulah dugi kangan sam ka para dewa menta supaya disadarkeun ku Kakang Semar soal eta mah oge si cepotan tuna oge bakal pokal ngomongna bakal sabolong bentor ngomongna menta supaya ditahan we kitu di sawarga maletah teh sae da sia teh tara bisa ditahan di mana-mana ge pak peledung